Ulah mudik bae piknik. Padahal mudik jeung piknik teh eueuh bedana. Sarua keneh kalaluar menuju kerumunan. Malahan leuwih parah piknik daripada mudik. Piknik mah tempat wisata leuwih dedet jeung teuing saha wae anu aya di dinya. Tidak memanjangkan silaturahmi deui. Tapi mudik geus mah urang bisa ngalongokolot, dulur, manjangkeun silaturahmi, henteu dedet di imah oge di lembur. Tapi naha sih mudik dibuburak ari piknik henteu. Padahal jang anu ngumbara mah jiga urang, mudik teh leuwih-leuwih ti piknik. Liburan anu ditunggu-tunggu sataun sakali, panggih jeung kolot, panggih jeung inung bapa dulur baraya. Walaupun di lembur teh kur ka dapur, ka sumur, ka kasur, ka pipir, ka pasir, ka buruan, ka sawah, ka kebon, ka tengah imah, tapi bandingku sono mah leuwih dari apapun. Lebar teh lamun segnah henteu tunduh. Kadang mah embung sare teh hayang kulilingan mengenang keretik, osok ka dieu, osok ka itu, panggih bisa ngobrol jeung emak jeung bapa jeung dulur meuni bagja pisan. Daripada kur video call jeung nelepon mah teu bisa walakaya, teu bisa diwakilkeun, henteu sampurna. Nah jadi diulahkeun, peperiheun mah atuh tahun kamari teu bisa balik lebaran. Ayeuna ge sarua geus 2 kali lebaran teu balik-balik. Terus urang teh kudu jiga Bang Toyib, 3 kali puasa 3 kali lebaran tak pulang-pulang. Keluarga inung bapa dulur di lembur teh geus narunguan kadatangan urang. Anu kur sataun sakali, da teu bisa sabulan sakali mah. Komo saminggu sakali. Silaturahmi ngariung jeung keluarga teh eta momen anu paling berharga jeung urang-urang anu ngumbara. Apan cek tadi ge cenah, jangan siksa ibumu dengan kerinduan. Selagi ada kesempatan, pulanglah, jenguk orang tuamu selagi mereka ada. Ari geus eueuh mah teu bisa kumaha. Justru ayeuna mengpengker harirup keneh, mengpengker araya keneh, aya kesempatan, nah aya anu bisa ngajamin isuk ning geto emak bapa urang araya keneh. Moal aya anu bisa ngajamin komo deui taun hareup. Ku logika mah pan kolot teh geuningan geus umurna sabaraha, geus kalolot walaupun umur saha nu apal, buating mah urang teh heula. Kan kadang mah lieur gitu. Nah piknik bae, shopping bae, wisata dibuka, mall dibuka, tempat nongkrong dibaruka. Tapi kur sakola sih anu teu dibuka mah. Beki belet teh budak teh. Bae teu mudik yang penting piknik cenah. Kadang lieur gitu. Nah panggih jeung kolot ulah, panggih jeung dulur ulah. Ari panggih jeung monyet, panggih jeung gajah bae, tempat wisata teh bae. Berarti ulang ulah silaturahmi jeung dulur jeung kolot. Lamun silaturahmi jeung sasatoan mah teu nanaon. Da corona mah eueuh ka tempat wisata mah eueuh ayana kanu maru dikungkul. Dek iraha deui waktu komo ningali anu alih tiar dari deui mah nu garawe kan karunya. Ningali supir-supir ditangkap, deudeut teuing. Kumaha keluargana di imah? Mana ting nungguan mawa duit ka imah jang dahar isuk ning geto. Berharap bisa meuli baju lebaran jang anakna, jang meuli katuangan jang lebaran. Secara tidak langsung menutup rezeki batur. Nya ari bisa tanggung jawab mah kembae, sok ulah garawe ka supir-supir teh. Asal bere duit yang keluargana. Tapi kan ieu mah boro-boro. Aya bantuan oge nu beunghar-beunghar, nu lapar-lapar, tungtung nama dikorupsi. Loba pelaturan, tapi rakyat leutik mah sabar. Nuturkeun pelaturanana. Acan deui lamun indit-inditan ayeuna ka mana kudu antigen. Kembae dek sabar-sabar lagi dibayar, boga duit mah 200.000 ge. Asal bisa balik. Ditipu dong, dibere cocolok irung anu urut. Tah kitu corona teh. Ningali status batur, pemudik bukanlah teroris anu kudu dijaga ketat. Pemudik bukanlah koruptor anu kudu didenda jeung dipenjara. Aya masalah naon sih jeung pemudik, jeung urang lembur, jeung indung bapa abdi nepi ka ulah balik ka lembur sorangan? Memang kadang dipikir mah bener. Tapi pemerintah ge teu ngasal, tetep kudu dipatuhi pelaturanana.
Kembali, orang ikuti we alur cerita sandiwara cinta dunia ini, dek nepi ka mana, dek nepi ka iraha, hayangna kumaha da jelema mah kudu bisa madoa. Pasrah sumerah kanu kawasa. Mugia cing engal-engal teu ayakeun virus anu nyieun karudet kribet reuet rungsing pusing teh. Cing bisa mawas diri, yen kudu ayana ieu corona teh kudu bisa leuwih deukeut jeung pangeran. Dasa umur dumelah can pernah kieu, walaupun nya baelah aya tangan-tangan usil anu zolim anu memanfaatkan numpang mengatasnamakan corona dina situasi ieu. Kembali orang doakeun cing engal-engal ditampi iman Islamna. Entong kitu doana. Doakeun mah cing dipasihan hidayah, cing disalametkeun keluargana 7 turunan dunia akhirat. Kitu we urang mah. Kembali kage anu ngazoliman rakyat mah bakal maot sorangan. Mangga we mamam siah jaga di akhirat urusan jeung Allah. Pokona kamu dulur di lembur, baraya di kota, muslimin di seluruh dunia, tehilap kamu di India ogenya, cing sarehat, cing salabar, berkah rezekina, berkah yuswana, amin. Tong hilap jaga protokol kesehatan di mana we ayana. Mugia si corona ieu teh cing engal-engal teu aya.